bapak kadus, di dia mah bapak kadus, di itu mah bapak RT disebutna. Kunaon mek jeung muring ka kulo punuk sapertikeun disangka jurig cenah hujan, heueuh beureun kitu. Siapa baheula keur di Tangerang abdi mondok tahun 2016 aya pengajian keluar pas datang ka Kobong eta Pak Kadus kunaon amplop patukeun jeung kadus. Kuduna makanan urang teh amplop teh. Kunaon ieu jadi iblis. Ari dibaca teh kadus ya mah. Naon jadi patuker kieu cek abdi ka santri nu panggeuna santri ka imah. Aya naon akang ieu antara hidup jeung mati. Aya naon gitu masalah besar harga diri aing mah. Aya naon gitu deuleut atuh maneh. Aya naon akang ieu make jeung amak-amakan teu bogo tingali ta amplop. Naon mere amplop ka urang patuker jeung kadus jabausina 50.000. Kahar teh geus susul ka ditu ka RT-na. Rek hirup atawa paeh datang RT-na ka dieu. Atanapi kadusna datang ka dieu. Lamun teu beunang urang disampeurkeun ka ditu. Diteang ku santri Kang Iwan ka ditu teh Pak Kadus ngomong ngarenah kumaha nyebutna rezeki tak pernah tertukar. Sial aing. Geus digitukeun mah urang teu bisa kumaha. Tapi insya Allah kada ieu mana Saiful Hajat mana kade sing bener yang ngaranan amplop aing geus patukeun deui aing mah. Ari kardus geus di kardusan can. Kade aing bisi kos di Tangerang aing mah mau kardus menikot berat-berat teuing dibuka ku pamajikan sing horeng teh kalapapat gulung. Sial aing. Ngabubungah ka pamajikan ajengan disangka ku abdi daging 10 kilo dibuka kalapa 40 cing kade ieu. Kade ieu bejakeun dia ka Saiful Hajat ieu. Bisi patuker eta kalapa tah. Mun bisa mah daging meh bungkul gitu. Nah eta tong dianggap heureuy namanya. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ulama kurang doakeun, aparat kurang doakeun. Antara ulama jeung umaro kudu satujuan, kudu sauyunan. Insyaallah lamun ulama jeung umaro geus sauyunan, geus satujuan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ieu teh kampung naon namina? Kampung Kadu Sari eta teh jadi siloka jeung jadi ciri ari kadu teh tanda ngaseungit jeung amis ngan pedah luarna mah berduri. Keneh luarna berduri mah nu penting mah jerona amis. Insyaallah kurang Kadu Sari mah insyaallah aramis termasuk parawana insyaallah. Itu keluarga kador teh geus dipencerong kadinya mana cenah nu geulis mana anu caang sok ngaku da tadi hayang ditingalian sok abi-abi pas ditingali tungkul deui pas ditingali tungkul deui. Ayeuna urang ngalibung dina ieu tempat doakeun ieu tempat bakal jadi syahid jaga di hadapan Allah. Ketika urang diponis jadi ahli neraka tempat ieu bakal datang kumaha ngarupakeun hiji cahaya, ngarupakeun hiji lalaki anu pinuh ku cahaya mencorong anu urang teu kenal. Ketika urang rek asup ka neraka insyaallah tempat nu dianggo ku urang dipake calik ayeuna jaga bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ieu teh saha di mana tak kenal maka taroskeun. Nami abdi Dede Abdul Khairuddin sakali deui saha? Dede Abdul Khair saha awalna? Dede tungtungna cek pun Rama baheula. Dede ku bapak dipake ngaran Dede Abdul Khairuddin. Khairuddin ayeuna mah aya dina TV koki kaset rupana ngan Khairuddin teh pangalusna agama doakeun abdi teh sing jadi jelema anu hade. Kupun Rama dipasihan nami Dede supaya dianggap dulur ku sararea. Bahkan cenah ieu teh Saiful Hajat ge Dede deui ngaranna. Ku kabeneran deui aing mah kos nu sempit alam dunya. Eta abdi ketika dihamilkeun kupun liang borojol oe dipanggilna Dede. Dede teh geus pamuda masantren ka Al Mubarok dipanggilna Dede teh euy geus kawin boga anak hiji dipanggilna teh Dede teh geus aki-aki huntuna tinggal 2 dipanggilna teh tah abdi teh pang awet-awetna jelema dugikeun ka ayeuna abdi teh dipanggilna teh balikan deui ieu teh saha? Di mana asalna?
Tasikmalaya Tulen. Tasikmalaya jung kata merang. Lamun aya nu ngaji di Tasikmalaya pasti sengit. Jung rek ka Jakarta sebutkan Tasikmalaya sengit. Naon sababna? Tasikmalaya adalah kota aya nu masantren di dieu ka Tasik aya teu aya pakadus ge mah dikudukeun. Ameh seueur penerus ajenganana. Insyaallah pakadus awas amanah ye bisi aya murang kalih teu mampu anak yatim piatu kadus bagian anak cek kadus siap ku abdi diberangkatkeun ka Al Mubarok balik di Al Mubarok bakal jadi qori bakal jadi dai bakal jadi ahli sholawat insya cek ari santri mah tingali atuh da karase Pak sok tingali garelis teu Pak sabab santri mah adalah mutiara yang terpendam. Ayeuna abdi mengaku warto Sohibul Hajat namina Kang Aep alias Kang Dede. Ayeuna gaduh minantu santri. Tong leutik hate sabab santri teh adalah mutiara, makhluk paling mulia akhir zaman. Eueuh deui kuati santri moal jadi ulama lamun teu jadi santri heula. Betul atau tidak? Oh iya mah pas begitu asup gerek maranan madikot alus eta calon mitoha nyebutna bari kajeprotkeun panto nasi uduk ikan mujair santri buduk kanyutna laet astagfirullahaladzim ci atuh kitu-kitu teuing ka santri teh keun esok sing asup tarima insyaallah sanajan beuki sare duit nama loba taroskeun artosna seueur teh santri gaduh artos teu ieu sia masuk nyerakeun kuring aing mah atuh ngabohong sakali mah tak apa urang ge teu boga duit sakali mah tuh gaduh kitu belaan kabeung mah nya urang dikempelkeun dina tempat anu ieu hakikatna saha Allah syariatna saha anu hajat saha hakikat Allah syariat Kang Dede dikumpulkeun di dieu ulah ningali Kang Dede nah tingali Allah nah sabab ieu hakikatna adalah panggilan Allah tetapi pada bukti nama geus diumumkeun bahwa ayeuna aya pangajian celek ketek teh sakieu nu datangna aya nu nonton si Andin aya aku mah rindu ku yakin geus tong dilanjutkeun eta mah si eta mah geus parisaeun si eta mah aku tak mampu aing maribeung saha nu datang kana pengajian wios di waler wios nu teu datang kana pengajian eta jelema nu teu apaleun kana hargana pengajian nya kumaha ujang ari hargana pengajian manin taqala lihat ta'allama ilman kubirolah hukum ayah tua jelema mindahkeun awakna samemeh ngaleka rek menuju kana majelis ilmu geus diragragkeun ku Allah dosana ieu teh keur dicarokotan ieu teh dosana teh keur dicarokotan kabeh teh diceuis dicemumun ieu teh kumpulkeun ku malaikat bawa ka langit langit nampik bawa kana gunung-gunung embung bawa ka sagara-sagara teu narima datang we ceuis balik teh heula jang ceuis tah dosa teh aya ceuis di dieu aya aya cemut aya komplit di dieu mah sagala ge aya kumaha deui harga pengajian Aceh harga pengajian saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Abu Hurairah julusuka saatan di majlisil ilmi la tamassuku laman wala taktubu harban khairun laka min ibti al-biraqobatin tiup sajam weh nuntut ilmu teu nyekel pulpen teu nyekel buku teu nuliskeun leuwih alus daripada ngamerdekakeun 1000 kabita henteu sakali deui jelema nu teu datang kana pengajian teh saha tah da nudutan ieu ngajina ieu nu teu datang kana pengajian teh saha iblis atuh sok kitu-kitu teuing atuh anu teu datang kana pengajian teh indung maneh mah ka indung nyebutkeun iblis kawalah dia budak ieu isuk mah dibere duit jajan sia moal diseusehan baju saha nu teu datang kana pengajian teh ku abdi di waler jelema nu teu apaleun kana harga
Contoh, cau emas, lauk emas, masa kali deui. Ieu naon? Contoh ieu mah contoh. Ulah nyebutkeun HP, da apal ieu teh HP. Ieu teh naon? Cau emas. Ieu teh naon? Lauk emas. Ieu teh naon? Nyet monyet monyet kasaha? Maka capek karena batin aing mah ngaji teh kieu mah. Sakali deui nyet monyet monyet kasaha? Ka monyet menyetring ka pakadus. Puntennya pakadus. Punten pakadus. Kasaha? Ka monyetnya pilih. Apakah ente rek milih cau emas, apakah lauk emas, apakah rek milih emas? Kira-kira monyet milih naon? Cau emas. Kunaon monyet teu milih kana emas? Teu beukieun. Apalagi? Ayo. Sabab monyet teu apaleun kana harga. Pan keur ngomongkeun masalah harga ya teh ece, mumun, mimin, sia teh. Fatimah. Coba seandainya monyet berpikir, cokot ku aing emas, jual ke pasar, menang sabaraha kintal cau emas, betul tidak? Oh, berarti monyet teu apaleun harga. Cing, ucing, ucing, kasaha? Ka ucing, cing, pilih ka dieu. Apakah cau emas, lauk emas, apa emas? Kucing pasti milih, ha? Kunaon kucing teu milih kana emas? Sabab kucing teu apaleun kana harga. Jika seandainya kucing berpikir nyokot emas, jual ke pasar, naik motor, lamun bisaeun menang sabaraha kintaleun tah lauk emas. Betul atau tidak? Dus kadus kadus kasaha? Pakadus. Pakadus ka dieu, kam kieu. Silahkan pilih pakadus. Apakah mau pilih cau emas, lauk emas atau emas? Pasti pakadus milihna cek saha? Pasti kabeh pakadus mah. Atuh cau emasna dicopot, lauk emasna dibeuleuh, emasna komo dipake mas kawin ke nu ngora. Cirina berarti pakadus teranggeun kana harga. Atuh meureun ari kitu mah lamun ditafsirkeun kana pangajian ujang jelema di keroan tuluy teu datang teh eta sapertikeun moy. Tah, kumaha ece eta mah? Meureun sapertikeun tah, kumaha akang eta mah? Yang jelas jelema nu teu datang kana pangajian eta jelema teu apaleun kana hargana pangajian. Tinggal doakeun mudah-mudahan dulur urang nu teu acan dongkap ka dieu, mudah-mudahan sing dipasihan taufik jeung hidayah, mungkin aya wagelan sehingga teu dongkap kana ieu teh. Lamun geus husnudon bakal jadi masalah moal. Tah hikmahna berarti urang kudu diajar hus. Ieu teh pangaosan naon namina? Ieu teh pangaosan walimatul arus syukuran ieu teh. Kade ulah pahili, ulah kalah nangkap dangdut. Lamun nangkap dangdut mah beda bahasana, lain syukuran tapi kukuran. Komo lamun teh mah anu diundangna dutak kitek gual geol, dutak kitek gual geol. Rokna dina luhureun tungur, aku beriang, aku beriang. Aya nu kitu aya. Komo mun pakadus memoal duit nyawer ulah kadus. Nu asalna syukuran teh kalah jadi kukuran, geus. Mending ayeuna mah ketika aya ririweuhan kieu balik deui ka Allah dengan cara mengumpulkan orang dan mengadakan pengajian. Pengajian teh makanya geus dibeda-beda ku alimil ulama. Saminggu sakali disebut pengajian, sabulan sakali disebut, datang satahun sakali disebut, bulan mulud disebut, bulan Rajab disebut. Ayeuna aya pangaosan di nikah disebut pangaosan walimatul. Naon tujuanna? Supaya teu bosen jeung beda dina harga. Aya aci digoreng-goreng
di kemol namina. Ayah aci di gulung-gulung namina. Ayah aci dicampur telur namina. Ayah aci dicolok colok 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 namina. Cilok, betul atau tidak? Ibu-ibu apa? Cilok apa? Apal kuaci apa? Kabeh oge tukang jajan teh. Bahkan ibu-ibu macam 7 teges mani bebeja ka salaki nganterkeun budak ka TK. Aya nu nganterkeun budak ka TK di dieu aya. Aya.